Oh, tuh.
kana sagala rezeki anu dimaksud bagi sadaya wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sareng mugi Gusti maulimpah jeung rahmat kapulawargina sareng para sahabatna. Mugi-mugi Gusti ngawuwuh salam ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng ngalimpahkeun salam kapulawargina ka para sahabatna ka abdi sadaya dijani imam rodi ta'anhu kana sagala rupi perkawis anu ku Gusti dicariyo dohiran wa batinan. Wastaudi'u Allah dinakum wa amanatikum wa khawatima a'malikum zawadakumullah at-taqwa wa ghafara dunubakum wa satara uyubakum wa yassara umurakum wa rafa'a darajatikum wastajaba lakum da'awatikum wa hafidhakum min kulli su'in wa makruhin fid dunya wal akhirah wa razaqakum lil khairi haitsuma tawajjahtu fi hifdzillah wa kanafi isim abdi nitipkeun kulawarga aranjeun turunan aranjeun kahormatan aranjeun kapangkatan aranjeun oge sadaya rizki anu ku Allah dirizkikeun ka aranjeun terutama pirang-pirang husnul khotimah dina sagala hal. Oge moga Allah makelan aranjeun kalawan katakwaan di mana bae aranjeun aya ka mana bae aranjeun kana sagala anu dicita-citakeun ku aranjeun dina sagala kasayan dunya sareng kasayan akhirat. Oge moga Allah ngaijabah karena segala rupa doa-doa aranjeun anu sararae dimungguh Allah. Oge moga Allah ngajuruskeun aranjeun kana sagala kasayan kana sagala hal anu dipikaridho anu dipika cinta ku Allah Ta'ala. Oge moga Allah ngarizkian aranjeun bararisa munggah haji anu mabrur sa'i oge lengkah-lengkah anu diganjar ku Allah Ta'ala. Oge perdagangan anu teu rugi
salalawasna muga aranjeun ayeuna ieu nu bade angkat nya erek uluk salam ka sadayana jawab ku sadayana nya ya. Salam keur aranjeun ayeuna ucapkeun ku urang tarima ieu amanatnya urang tarima amanat tapi saim kana bae saim kana bae ayo ucapkeun ku sadayana anu ka para sahabatna anu marulia ka para tabi'in ka para tabi'in anu aragung ka para wali ka para ulama ka para syuhada ka para sholihin anu aristimewa oge anu bade ngadeheus ka Baitullah anu bade ngalaksanakeun munggah haji sinareng umrah oge napak tilas junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinareng napak tilas sadaya para nabi sadaya para rasul alaihimussalam sadaya para wali para ulama para syuhada para sholihin radhiyallahu anhum ajma'in bisima abdi sejatitip kamu ya oges kasadaya jamaah syifa nyuhunkeun dipanggugikeun salam ta'zim abdi salam cinta abdi salam hormat abdi salam kasono abdi kajungjunan alam kakasih Gusti kakasih abdi panutan abdi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge panyuhunkeun syafaat mantenanana kamu abdi sadaya turunan abdi inung bapa abdi kaluhun abdi jaga yaumal qiyamah oge pamdugikeun salam abdi ka ahlul baitna ka para sahabatna ka para tabi'in ka para tabi'in ka para ayo ucapkeun ku urang sadayana nya ieu nu bade berangkat sok qabil tu bisim abdi nampi kana ieu amanah oge insyaallah ku abdi bade dilaksanakeun saim kana alhamdulillahirabbil alamin urang sing bagja nya sing bagja teh urang didoakeun orang dipanggugikeun amanatnya ku dulur urang sing bagja sararea muga-muga nu ayeuna teu acan kenging giliran ya rizki ti Allah isuk ning getok muga-muga ku Allah dirizkian saenggalna sing bararisa marungah haji ka Baitullah sayyidina Allah aya dina kasehatan kaafiatan aya dina kasalamatan kabahagiaan aya dina kamuliaan aya dina kauntungan pon kitu deui nu dikantun ku para jamaah nu aya di lemurna masing-masing sadayana aya dina pangraksana Allah aya dina jaminan Allah oge aranjeun sadayana ya didoakeun ku buya ya muga-muga aranjeun sadayana ku Allah digolongkeun kana golongan ahli kasalamatan ahli warahmatullahi wabarakatuh waler kusadayana so ayeuna mangga geura angkat ya mangga geura angkat buya rek paniri sok saha anu dipayun Palangsia bener teh ngancik sorangan sok rajen kamamelangan mikiran diri pribadi di mana jeung reka mana cenah hirup ku
kudu urip waluya lahir jeung batin nyaho nu bener nu palsu ngan hese neanganana sok inggih salah pamilih palang siang bener teh ngancek sorangan senang di mana ayana tingtring di kotek tak di teangan lain deui lamun diri tacan wani nalukeun tujuh nuluhung wayahna dina maya ngarungkupan katumbiri anu aya di daya karang tangtungan angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang peting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang angkehan karek rumangsa jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang peting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang ngalong kewang teboga bawaan mulang
insya Allah kami akan melaksanakan rukun Islam yang kelima, ibadah haji umroh. Kita berziarah makbarah Rasulullah SAW yang dimana di situ terdapat yang namanya Raudhah. Insya Allah kita akan bermunajat di tempat-tempat istajab doa, dan juga kita akan berziarah para sahabat, juga kepada kaum solehin. Juga kita akan bersilaturahmi dengan seluruh jemaah sedunia muslim. Semoga kita semakin berkah, umat Islam bersatu. Amin. Apa nama? Geber terus selawatnya, jauhi maksiat. Amin. Takbir. Allahu Akbar.